Sok inget ka dongeng aya hiji jelema ngurusan tangkal korma, kebon korma jeung kebon anggur di Mesir, diurus nu bogana teu pernah ningali ka kebon. Satu ketika nu bogana ningali ka kebon kaget, lain kaget ningali korma baragus, lain kaget ningali anggur baragus, kaget ningali ngurusanana pamajikana. Masya Allah, Cak nu boga kebon imal lain lalagani, ieu turun ti kayangan kayana. akhirnya tuh karena ge lalaki sugih kan bisa baik, salakina digerokeun sini maneh balanjanya ka toko ye balanjana loba jasa disuris ku nya nah ye balanja ka toko tah duit dah brak pamajikanna teu meunang milu ti tah ngajagaan kebon Atuh ngaranna ge bujang berangkat bae cenah memangkaningkan naik onta pamajikanana di deketan ku nya neng salaki eueuh ieu kan kebon anu kakak nukula. Masya Allah neng lah geus pokona mah gaji ulah dicaritakeun deh bakal ditaikeun sementara diguprakan duit we tah ieu mah cekel bejang neng ribuan real dirham. Maksudna naon? Tutup pintu-pintu kabeh Ulah aya nu tutup saya geus ditutup di deketan ditoel cek si neng heula gitu aya kene anu muka periksa deui ku bos bos atuh mangga geus teu make calana jero bos geus siap bae gegeurahan bae lawang mana ieu muka ieu ya Allah balik deui ka dinya neng geus tertutup kabeh hiji deui cek masih muka kene wah bos neangan ka unggal juru ka mana geus tertutup kabeh cekel si nengna deun di pos langsung ditangkarakeun cek si neng aya kene hiji anu encan nutup naon ieu pintu hati teu daya nutup ieu mah anu terus bae komunikasi jeung Sang Khalik anu nyana aya teu pernah eueuh nu nyana ningali teu pernah buta anu nyana ngadengen teu pernah torek anu nyana uninga teu pernah bodoh. Ialah pintu hati ieu teu pernah nutup hati abdi mah kadeuleu we Sang Khalik teh andai kata Tuhan bade ngazinahan abdi nyangakeun sadaya-daya ngan pintu hati abdi teu pernah nutup muka terus asa babarengan jeung Sang Maha Pencipta sakitu bae abdi mah langsung eta boboga anu kekenceng teh turun ampere ampere turun tatadina 12 volt langsung Masya Allah sakjana ternyata horengan jelema anu dianggap susah, jelema anu dianggap hina, jelema anu dianggap teu berdaya, horeng ngabogaan iman anu luar biasa. Aing anu dianggap gagah, anu dianggap sugih, anu dianggap boga, tapi ternyata horeng tertutup mata hate. Gusti Allah, tobat cek eta bos. Langsung nyana bebeja neng ieu bapak rek tobat kumaha tobat bababari cak ieu teh. Kumaha bukakeun mata hate. Justru ieu teh daek muka-muka. Coba cak cenah ngagebruskeun maneh ka sumur. Si neng bisa aja teh si neng. Engke ge lamun ngagebruskeun maneh ka sumur tah, engke kadeuleu. Bakal kadeuleu ge kabeh ge. Gusti Allah ge langsung kadeuleu. Pae karana tah mah tuh. Nya eta. Sok geura ge urang datangan cek si neng teh ka kiai-kiai anu imanna tebal, anu imanna bener-bener kuat.